Saur ulama zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi annahu yangzilu fi kulli sanatin salasumi'atin wa ishruna alfan minal baliyat wa kullu zalika fi yaumil arbi'il akhir min syahri safar. Hartos sebut memang cak dihartikeun. Tambah bahasa Arab deh ya tambah. Nyahos sahari soparna doang pasti bulan Sapar aja. Jadi cek bahasa walahir nama kieu, cek bahasa nambo nama. Zakaro ba'dul arifin parantos nutur nyarioskeun nerangkeun saha ba'dul arifin sawareh arifin. Saha arifin teh di dia di bayanan dijelaskeun maksudna arifin teh adalah min ahlil kasfi, di golongan orang-orang atanapi para ulama anu disebutkeun ahli kasyaf anu tos mukasyafah ya kade bu sanes mukahasafah ya tapi mukasyafah ahlul kasfi. Mukasyafah hartina ahlul kasfi teh orang-orang tertentu para ulama anu paningalina tos tiasa ningali kahiji alam kahiji tempat anu jalma biasa mah model urang teu bisa ningali. Geus jauh we pokona mata tempoanana. Ya. Urang mah udah deket baru rem. Iya. Ieu mah tetempoanana tos jauh. Ya, tos ningali kana perkara anu umumna jalma biasa teu ningali, moal bisa ningali. Tah pikeun aranjeunna mah ahlul kasfi. Ya. Naon saur marantena annahu sanyanyana yang zilu fi kulli sanatin jadi turun dina setiap tahun teh setiap 1 tahun sekali unggal tahun teh sok turun salasumi'atin wa isruna alfan minal baliyat 320.000 balai unggal tahun dah teh bu 320.000 balai iraha cenah diturunkeunana tepatna dina setiap tahun teh wa kullu zalika fi yaumil arbi'a al akhir min syahri safar. Adapun tepat turunna teh nyaeta dina setiap tahun teh fi yaumil arbi'a nyatana dina poe Rebo al akhir nyatana Rebo akhir min syahri safar dina bulan Safar. Anu sok disebutkeun ku urang mah disebut naon bu? Rebo wekasan. Kaleresan ibu pas pisan jatohna Rebo akhir bulan Safar teh atanapi disebut Rebo wekasan teh pas pisan enjing gunya Rebo dinten Rebo akhir bulan Safar.